Telepon nyambung Isak buburu nyarita, juragan, anjen aya masalah jeung kulawarga Sanjaya. Enya, persisna jeung Renal sarta Roger, cepet oge ning beja nepi ka Mamang. Mamang menang laporan ti pagawe Padma, 5 pengawal Renal balik gelut terus ngamuk di Padma, nyepakan saurang manajer jeung opat keamanan Padma. Piraku, mainnya teu kapok keneh wae, geus diwara leungeunna, masih wani ngamuk ku sukuna. Juragan, maranehna nginep di Padma, bere Mamang parentah, Mamang geus teu sabar hayang ngawarah. Mang, 5 pengawal nu geus ngajian masalah ku sukuna, pengkoran KB sukuna. Mangga juragan, naon deui, cukup Mang, eta hunggul, kuring acan hayang maehan Renal jeung Roger Ayuna, jadi sanggeus 5 suku pengawal diberesan, usir kabehanana ti Bandung. Mangga gan, Ayuna keneh ku Mamang diberesan, beja keun identitas agan ulah, sangkan maranehna nyaho saha anu keur disingharepan. Ulah Mang, kuring teh hayang tobatna bobodoan karena sieun ku kulawarga Subrata. Jelema sombong kitu kudu diwaraku jelema sangsara, jadi, ngawara Mamang lantaran pagawe Mamang disiksa, ulah dikaitkeun jeung urusan kuring. Mamang ngartigan, alus, cuk Udin bari nutup telepona. Di kamar, Renal keur ambek ningali 5 pengawal hareupeuna, keur mah ambek lantaran 5 pengawalna elek katambaku ningali tulisan-tulisan dina tarangna, anu eusina hinaan hunggul. Renal kekrot bari mencrong ka Jono, kuring rek nitah dokter bedah pikeun ngoperasi tarang maraneh, dipesek kulit tarang, diganti ku kulit bujur. Jono ungguk, kuring nurut pa, kuring ge teu hayang aya tulisan dina tarang saumur-umur. Renal nyarita deui, beres eta, wiyahna aranjeun eren gawe, kuring rek ngarekrut pengawal anyar. Dipecat, Jono ngarenjak bari melongkar Renal, Renal kerung. Memangna bisa naon sanggeus marane cacat kieu? Jono ngalengis tungkul, pa, kuring 5 geus tahunan nutur keun anjeun, ngabela anjeun tina tiap masalah, nurut tanpa ngabantah, malah geus maehan sarta nyilakakeun puluhan jelema. Ayuna dina kaayaan kieu anjeun tega mecat. Renal malik nanya, terus bakal gawe jadi naon, sabab eueun nu ngajawab Renal nyarita deui. Kuring bakal mere pesangon 5 juta saurang, eta lantaran kuring ngahargaan kana jasa aranjeun saacana, kuduna mah kuring teu mere nanaon lantaran marane geus gagal modaran si Bahar jeung si Udin. Sanajan beunghar, Renal memang kawentar pelit, di mata manehna duit anu sakuduna teu kaluar teu pantes dikaluarkeun, saperti Ayuna, Renal memang nyadiakeun hadiah lamun sukses, tapi teu nganggarkeun nanaon keur kagagalan. Gaji pengawal Renal luhur, Ayuna eueuh arahna, lamun teu dipecat, piraku rek sina ngahakan gaji buta, eueuh jalan sejen salian dipecat. Tapi Jono lain kitu mikirna, Ayuna dirina geus teu guna lantaran ngabela Renal, ibarat kacilakaan kerja, kuduna Renal mikiran akibat jeung nasib dirina pikeun kaharepna, teu sangeunahna ngantep kitu wae dianggap beres ukur ku 5 juta saurang. Jono kesel tapi teu bisa ngabantah. Di mata Jono, Renal geus jadi sato anu teu boga hate. Panto kamar anu ngonci ujuk-ujuk muka, pelayan muka panto ku kartu cadangan, Isak jeung manajer anu tadi ditajongan asup bari ambek, diiringkeun ku 10 pengawal pilihan. Nempo banget Isak anu ambek Renal kerung bingung, katambah Isak datang bari mawa puluhan pengawalna. Aya naon Pak Isak? Isak langsung nyentak, Renal, siapan nyaho Padma milik kulawarga Subrata. Renal ungguk, tarangna beki kerung ku naon Isak bet nanya kitu, padahal tadi geus makan malam bareng bari ngobrol sukasri, ku naon Ayuna ambek. Renal buburu nanya, kuring nyaho, matak sadatangna kuring kadiu langsung ngepungan anjeun lantaran kuring ngahormat kulawarga Subrata. Pipi Renal langsung ditampiling ku Isak, Renal ngabangkieng bari nyekelan pipina. Roger anu teu nyangka bapana bakal dicabok langsung ngadeketan Isak. Kunaon sia nampiling bapa aing, Isak ngajawab ku tonjokan tarik kana cukang irung Roger, nepi ka Roger langsung ambruk ngagoler bari irungna langsung kaluar getih, terus dadana ditincak ku Isak. Bapa sia hormat ka aing, sia budak kamari sore geus rek cucungah. Lantaran biasa diogoti leletik, jaba saumur umur acan pernah aya anu wani ngaganggu Roger, tapi di Bandung geus 2 urang wani, kahiji Udin anu motong keun leungeunna, kadua Isak Ayuna nonjok bangetna, Roger jelas ambek. Jadi menurut sia jadi anjing kulawarga Subrata terhormat, aing anak kulawarga pangbeungharna di Cianjur, kunaon kudu ngahormat sia. Tapi teu disangka ku Roger, Renal langsung nyerenteng nalapung puhu cuulina nepi ka ngajelengeng. Koplok, ti iraha aing ngawara sia teu sopan ka Pa Isak, menta hampura. Renal reuas, teu sangka Roger bakal nyarekan Isak hareupena bari wani ngabandingkeun kakayaan Sanjaya jeung Subrata, sarua jeung ngondang pipaehan. Ngadenge omongan bapana, Roger reuas ku kasalahanna, terus nyekelan suku Isak anu masih nincak dadana. Hampura Pa Isak, kuring biu kalepasan, suku Isak anu nincak dada Roger dipindah keun kana bangetna, terus sungut Roger dileek. Sia ukur budak letik tapi boga sungut gede, sanajan aing anjingna kulawarga Subrata, aing bisa ngahapus kulawarga Sanjaya nepi ka tumpur ludes. Banget Roger karek ditonjok, Ayuna dileek, Roger maksakeun ngomong sanajan hararese, sorana kadenge ngosom. Pa Isak,
Hampura, ampun, ningali banget anakna dileyek, Renal deku bari nyekelan suku Isak. Pak Isak, kuring hormat ka anjen, jelaskan aya naon ieu, anjen asup bari ambek. Isak muncereng ka Renal, hormat sia tina hate, atawa ukur hayang ngaletak cokor aing, kunaon sia ngantep pengawal sia nyilakaken 5 pagawe aing di lobi, lamun sia ngahormat ka aing, kuduna bejaan heula aing saacan ngalakukeun tindakan. Renal asa dibentar gelap ngadengena, naon, mata Renal langsung mureleng ka Jono jeung batur-baturna. Renal ambek bari mencrong ka Jono, saha anu ngalakukeunna, atawa babarengan. Jono ngarenjak, buburu ngajelaskeun, ulah nyalakeun kuring pa, kuring geus ngajelaskeun ka manajer yen kuring pengawal anjen, tapi kuring dihalangan asup, akhirna bentrok. Sira Renal langsung lungleng ngadengena, terus nyabok Jono. Saria bener-bener runtah, Patma ulah disarwakeun jeung tempat sejen anu bisa ditorobos kitu wae. Tadi ngomong ngumul dipecat, rek kumaha aing mempertahankeun sia lamun kalakuan sia liar kawas nu teu nyaho aturan kieu, percuma aing ngajaga kasopanan lamun saria sangeunahna. Renal ngararet ka Isak, "Pak Isak, kuring moal ngabela jelema-jelema model kieu, kuring masrahkeun ka anjen." Ibarat rek mentas manggi cukang, Renal memang geus teu hayang katuturkeun ku Jono, ayeuna aya kasempetan hade pikeun nyingkirkeun tanpa susah-susah kudu mere pesangon. Tapi Isak geus bisa maca maksud Renal, "Renal, mane pandudungana, mane masrahkeun ka kuring, teu salah, di mana tanggung jawab mane, teu era ku ngaran kulawarga Sanjaya anu diagung-agungkeun ku mane, teu gablek ka era nying harepan masalah kieu rek lepas tanggung jawab." Renal kerung, naon kahayang Isak, geus masrahkeun 5 pelakuna tapi Isak masih nyarekan, Renal buburu nyarita ka Isak, nyoba mereskeun. "Pak Isak, kuring memang salah, hampura, kuring sadia mayar 100 juta keur ngagantian karuksakan jeung biaya ngubaran pagawe anjen. Tapi teu diduga Isak kalabeki ambek, dikira anjen aing teu mampu ngomehan karuksakan jeung ngubaran karyawan sorangan, kumaha lamun sia nu disiksa ku aing daek ngagantian 200 juta keur ngubaran sia." Renal murungkut, teu nyangka Isak bakal nyapelekeun duit 100 juta anu sakuduna geus leuwih ti cukup pikeun ngubaran sarta ngagantian karuksakan, lamun lain Isak, pasti Renal geus malik nyarekan. Renal ngomong deui, "Lain maksud kuring nyinggung anjen ku masalah 100 juta, tapi kumaha cara kuring mereskeun masalah ieu, naon kahayang anjen, sebutkeun, ngarah kuring ngarti kudu kumaha." Isak seri, sabab Renal teu sadar kana kasalahan anu sabenerna, lamun eueuh parentah ti Udin teu menang maehan Renal jeung Roger, Isak geus hayang ngabedil sirah duanana ayeuna keneh. Kuring teu bisa ngahampura jelema anu geus ngajieun kaributan di Patma. Renal nanya, kudu kumaha sangkan anjen bisa ngahampura. Isak ngararet ka Jono jeung batur-baturna, 5 pengawal anjen geus nyiksa 5 pagawe kuring ku sukuna, kapaksa kuring rek ngalengitkeun kabeh sukuna. Renal jelas ato, teragu deui langsung ngahampekeun. Teu nanaon, eta geus sakuduna, Jono anu ngadengena langsung ngalengis pikawatireun. Renal, teu bisa kitu, leungeun kuring geus teu guna lantaran ngajalankeun parentah ti anjen, lamun suku kuring oge diala, eueuh bedana jeung jelema paeh, anjen rek maehan kuring. Renal ambek, koplok, leungeun sia potong lantaran ele gelut, suku sia potong lantaran sia nyiksa batur di dieu, sia nu salah, kunaon teu tarima. Jono langsung ambek, "Renal, sia lain jelema, lamun aing nyaho ti samemehna bakal pikieun, sia geus kudu modar ti kamari keneh ku aing." Renal kekerot terus ngararet ka Isak, "Pak Isak, buru potongkeun cokorna, bila perlu paehan." Isak seribari mureleng ka Renal sabab asa diparentah. Tadina kuring hayang modaran 5 anana, tapi nempo ukiran hade dina tarangna, lebar lamun kudu paeh, kuring jelema anu ngahargaan karya seni. Renal jamedut, sabab ukiran dina tarang pangawalna jelas hinaan keur kulawarga Sanjaya, nah Isak oge boga maksud rek ngahina. Sabab embung jadi masalah anu kapapanjangan, Renal seri. Teu nanaon lamun anjen ngaharapkeun maranehna hirup, tapi sukuna mah pek potongkeun. Isak ngararet ka 10 pengawalna, "Hayu barudak, garawe." Renal ngemplong, sabab Isak geus bisa nenangkeun ka ambek ka dirina, jadi buburu ngahudangkeun Roger, didiukeun dina sofa tanpa ngarasa salah. Isak ngomong ka pangawalna, "Kahiji, pengkoran 5 nana." Kunaon Isak ngomong kahiji, sabab bakal aya parentah kadua, tapi Renal acan sadar. Ningali 10 pengawal Isak geus nyampurkeun, Jono ukur bisa pasrah, sanajan dirina mampu ngalawan, tapi geus eueuh gunana, Udin geus nulis takdir keur dirina. Jono ukur hanjakal, kunaon kudu daek ngadundungan ka Renal sarta daek datang ka Bandung. Jono ceri ngabayangkeun nasib kaharepna, bakal jadi jelema lumpuh anu moal bisa ka mamana. Suku Jono geus ditincak, awakna dicekelan ku duaan, terus martil 10 kilo langsung ngahantem tulang tuurna nepi ka remuk. Jono ukur bisa ngociak tanggah bari molotot, nahan rasa nyeri, telila turna anu hiji deui oge ditinggang nepi ka remuk. Beres ti Jono, pengawal Isak pindah ka pengawal Renal nu sejen, akhirna opatana oge sarua, ngalaman nasib kawas Jono. Sora pating koceak minuhan kamar presidensial suite, pating jarerit,
pating garung anu akhirna ngagaruk-guk cararik kanyanyirian. Tapi Renal jeung Roger teka tempo watiren, malah aya gurat seri dina bibir Renal saolah-olah mu puas, harepana ukur hiji, Ishak daek ngahampura kana kasalahana. Kumaha Pak Ishak, geus ngarasa sugema, encan, tembal Ishak. Hukuman ieu acan cukup, Renal nanya ka Ishak bari kerung. Ishak ngadeketan Renal, dieukeun cokor sia jeung anak sia. Renal molohok, maksud anjen, Ishak molotot, sia rek pura-pura teu ngarti. Renal mundur, ieu kaributan antara pagawe kuring jeung pagawe anjen, nah bet jadi murang maring ka kuring, lamun kuring salah, jelaskan heula naon kasalahan kuring ka anjen, lamun masalah ieu kapapanjangan, sacara teu langsung anjen geus ngaruksak hubungan kulawarga, Sanjaya jeung Subrata. Ishak nya kakak, memangna aya hubungan naon antara kulawarga Sanjaya jeung kulawarga Subrata, dieukeun cokor sia, aing menta hiji. Renal ambek, Ishak, ulah kaleuwih, anjen lain sasahati kulawarga Subrata, anjen ukur pagawe, naon hak anjen nyilakakeun kuring, sanajan kakayaan kulawarga Sanjaya sahandapan kulawarga Subrata, lain hartina anjen bisa sangeunana ka kuring. Ishak seri, hayang nyaho kunaon aing wani, sabab aya parentati incu kulawarga Subrata. Dina kaayaan biasa, memang teu sawajarna Ishak kudu riributan jeung kulawarga Sanjaya tanpa izin helati kulawarga Subrata. Tapi Ishak geus menang izin ti Udin, upama parentah Udin kudu maehan, pasti dipaehan ku Ishak, jadi Ishak geus teu asa-asa deui. Renal jeung Roger bengong, incuna kulawarga Subrata, tapi ira hanyieun masalah jeung incuna kulawarga Subrata, wawuh ge henteu. Sanajan dijelaskeun ge Renal pasti moal percaya yen anu disebut ku Ishak incuna kulawarga Subrata teh nyaeta Udin. Renal buburu nanya, "Pak Ishak, pasti aya kasalah fahaman, kuring acan pernah panggih jeung incu kulawarga Subrata." Ishak ngararet ka pengawalna, pengkoran suku bapa jeung anak ieu. Anu panghulana ditewak anu pangdeketna nyaeta Roger anu keur diuk dina sofa. Roger abrug-abrugan tapi taktakna diteken sangkan nang hunjar dihandap. "Pa, tulungan pa," cuk Roger ceri bari ngararet ka Renal. Renal ngadek-dek, awalna lumpat ka Patma sangkan aman, tenyang kakala asup ka kandang maung. Aya incu kulawarga Subrata di satu kangen Ishak, jelas Renal teu wani ngalawan Ishak, mentah hampura geus teu didengi, nyebutkeun ngaran kulawargana oge Ishak teu paduli. Tongboro rek nyalametkeun Roger, nyalametkeun dirina sorangan ge geus moal bisa. Harita tuur suku katuhu Roger geus ditinggang make martil, Roger ngoceak, leungeun acan cager, ayeuna sukuna remuk, aya naon di Bandung, ti mimiti nincak loba hal anu teu kaharti jeung pikasieun. Renal oge ceri sedih, anakna anu paling diogo, indit ti Cianjur dina kaayan sehat tur jak-jak, ayeuna kudu ngalaman cacat suku jeung leungeunna gara-gara diajak ku dirina ka Bandung, kumaha rek diandelkeun jadi pawaris kulawarga Sanjaya kaharepna, geus puguh lancekna anu mentalna ruksak kudu ngadaharan tai. Pengawal geus nyerek Renal, terus disanghunjarkeun, jebet tuur suku katuhuna di martil, panon Renal tibalik nahan nyeri bari muringis, terus ceri. Ishak seri, eta akibat wani gagabah di wilayah kulawarga Subrata, sakali deui nyieun masalah di Bandung, dijorak ku aing ka Cianjur, ditumpurkeun kabeh. Kalima Ishak tarik jeung jelas, terutama lebah kata, ditumpurkeun, Renal beki sieun. Renal nyoba ngahubungkeun satiap kajadian ti saprak datang ka Bandung nempo wuki, nepi ka poe ieu, tapi lebeng teu kapikir, kunaon jadi kulawarga Subrata anu kasinggung, padahal masalah gegedena ukur jeung si Udin, eueuh kaitana jeung kulawarga Subrata. Memang aya anu teu katungkulan ku Renal, nyaeta kajadian di rumah klasik jeung di lobi Patma. Tek wae Renal ngangka yen kasinggungna kulawarga Subrata teh akibat kalakuan Jono di lobi Patma, da ari di rumah klasik mah eueuh kaitana jeung kulawarga Subrata. Karek ayeuna Renal nyaho ngamukna kulawarga Subrata, ukur katowel satik 5 pagawe Patma akibat kasalahan pengawalna, jadi ngarembet ka dirina, matak cecepna Renal ka Jono geus teu bisa kacaturkeun deui. Gara-gara Jono dirina jeung Roger disiksa ku Ishak, Renal niat bakal maehan Jono samulang nati Patma. Ishak mencrong ka Renal, kuring mere waktu 10 menit ka anjen kabeh sangkan ingkah ti Patma, lamun telat, sanajan ukur samenit, ulah nyalakeun kuring lamun sabelah suku anjen dipengkoran deui. Renal ungguk, enya, kuring indit ayuna, Renal ingkut-ingkudan ngadeketan Roger terus ditangtungkeun. Hayu urang balik ka Cianjur, ubaran suku, Roger ngahinghing ceri. Memangna bisa cager tur remuk kieu, Renal ungguk. Bisa dicangkok ku tulang tuur jiunan, atawa lamun kapaksa kudu amputasi, masih bisa disambung ku suku palsu. Roger beki tarik cerikna, tapi pan moal walagri deui. 10 menit, waktu pikeun beberes barang, Renal jeung Roger silih gendeng ingkut-ingkudan rek kaluar ti kamar. Tungguan, cuk Ishak bari seri, Renal ngaliuk, naon deui, lain biunita buburu kaluar. Kuring nita kabeh, kunaon anjeun rek kaluar duaan, Ishak nanya. Renal nembal, maksud anjeun 5 pengawal eta, geus dipecat ku kuring, jadi geus hubunganna jeung kuring, pek wae paraehan.
Isak muncereng, mane poho naon ceu kuring tadi, kuring teu bisa ngaruksa karya seni batur, anu limaan ieu kudu hirup, datang ka dieu dibawa ku maneh, ayeuna buru bawa balik. Renal kerung, dina tarang pengawana aya tulisan hinaan, ayeuna kudu dibawa balik ku leungeunna. Renal jelas embung, tapi sabab Isak maksa, tenan naon rek dibawa balik, tapi sanepina ka Cianjur tetep kudu diparaihan. Isak saolah nyaho jalan pikiran Renal, hiji deui Renal, 5 jelema ieu kudu tetep hirup. Anjeun teu meunang ngahapus tulisan dina tarangna, saminggu sakali 5 anana bawa ka kuring, pikeun nembongkeun yen tulisana masih aya, lamun aya anu paeh hiji, tuker ku nyawa Roger, hiji deui paeh Wuki bawa ka dieu pikeun dipodaran, 3 nyawa sia kudu ngalayang, ngarti. Renal mencerong seket ka Isak sabab ambek, tapi buburu ungguk. Kuring ngarti, lamun ngarti sok bawa 5 anana, cuk Isak. Renal buburu ngaliuk ka ajudan jeung saurang supirna, sabab ukur ajudan jeung saurang supir Renal anu salamet da memang tara ngajian masalah nanaon. Dua nana langsung nyangkeh pengawal, masing-masing mawa 2 orang kenca katu sanajan hese, terus digusur keluar. Sesa Jono, tapi Renal jeung Roger temalire ka Jono, Renal masih kehel ka Jono. Isak ambek, kunaon ieu saurang deui rek ditinggalkeun. Renal ngeluk tungkul, kuring jeung anak kuring sarua cacat, kumaha jelema cacat kuno mawa anu cacat, memangna anak buah anjeun teu bisa mantuan. Isak seri, anjeun aya di dieu geus nyusakeun, ayeuna rek nyusakeun deui, lamun aya anu ditinggakeun, leuwih hade cicing kabe ulah aya anu balik, modar weh babarengan di dia, tinggal pilih. Renal silih reret jeung Roger, akhirna Renal nembal. Ulah hariwang, bakal dibawa balik ku kuring duaan, cuk Renal bari ngaleupaskeun leungeunna tina cangkeng Roger, terus ngajak Roger ngagusur Jono babarengan. Renal jeung Roger nangtung di kengka katuhueun Jono, duanana siap rek ngagusur Jono kaluar ti Padma. Kusabab suku dua anana cacat, malah Roger mah sabelah leungeunna oge cacat, jadi hararese pikeun ngagusur leungeun Jono anu teu eren jejeritan, rek kumaha teu jejeritan sabab 2 tak-tak Jono remuk ayeuna digusur leungeunna. Pengawal anu sejen mah rada leheng, sabab disangke cangkengna ku supir jeung asisten, beda jeung Jono, digugusur ku 2 jelema anu lempang nage engkelean teu walagri, beki pohara nyeri dina tak-tak Jono jejeledudan. Renal jeung Roger ge sarua, salian berat ngagusur Jono, tiap ngalengkah, sukuna nu potong asa beki nyeri jeung linu. Isak, manajer jeung para pengawalna nuturkeun lalaunan, lalajo Renal jeung Roger anu ugal-ugil ngagusur Jono bari pating puringis, nepi ka pakarangan lega di harapan Padma. Renal langsung diuk dina tanah bari nyusut kesangna, sedangkan Roger langsung nangkarak ngarenghap sabab nafasna asa beyak. Isak, kuring geus di luar, anjeun sugema, Renal nanya ka Isak. Isak ungguk, tapi lila, dibere waktu 10 menit, sajam karek nepi diu. Renal ungguk, hampura, ngarane suku pengkor, rek kumaha kuring bisa gancang, katamba kudu bari ngagugusur jelema anu sakiu gedena. Isak seri, cukup istirahatna, buru terus keun, anjeun acan nepi ka anu dimaksud ku kuring, kuring nita kaluar ti Padma, iya masih wilayah Padma, tu luar gerbang itu lain wilayah Padma, cuk Isak bari nunjuk ka gerbang anu jarakna hampir 100 meter. Kuring rek asup, lamun engke kuring kaluar anjeun didarieu keneh, ulah nyalakeun kuring lamun kuring kasar, cuk Isak nambah keun, terus malik balik deui ka jero hotel. Roger ngararet ka Renal bari cerik, pakumaha ayeuna, kuring hayang buburu balik ka Cianjur, moal hayang datang deui ka Bandung. Renal ungguk, bari ngaluarkeun ponsel, share lokasi disusul ku pesan chat. Bapa geus nita kru helikopter, sangkan buburu ngajemput ka dieu. Renal oge sabenerna sarua, hayang buburu balik, moal hayang datang deui. Balesan chat, helikopter bakal nepi dina 15 menit. Renal ngararet ka Roger, helikopter bakal datang 15 menit deui. Roger ungguk ato, Renal ngarangkul tak-tak Roger anu teu eren cerik, duanana sedih lantaran geus jadi jelema cacat. Harita Wuki karek sadar tina kabiasaan dahartaina, Wuki buburu nelepon Renal, Renal teu nyangka Wuki bakal nelepon. Pa aya naon di Bandung, aki keuna serangan jantung. Naon panyebabna? Aki lalajo video dina YouTube, beres lalajo langsung keuna serangan jantung. Ayeuna tim medis ger masang alat dina dadana. Video naon nu dilalajoanan, film dewasa, atawa film jurik. Lain, aya anak jeung bapa anu tarangna diukir, talk show dina YouTube. Talk show, pemerana bapa jeung anak anu diukir tarangna. Enya, dina video ngenalkeun ngaranna Liman jeung Salim. Renal ngarenjak, karek sadar, sabab sadatangna Jono, kuduna Liman oge datang laporan ka dirina, tapi nepi ka ayeuna teu nolol-nolol. Naon anu diobrolkeun kuduanana, bet bisa aki keuna serangan jantung. Ngahina kabeh kulawarga Sanjaya, Renal nutup telepon bari kekerot ambek. Koplok, gagal maehan Kang Bahar ayeuna wani ngahina, cuk Renal bari ngareret ka Roger. Buka YouTube, teangan talk show Liman jeung Salim. Roger ngarenjak, sabab telepon antara bapana jeung Wuki teu kadenge,
jadi tenyaho naon anu diobrolkan, Roger muka buburu YouTube. Telila niangana, sabab aya dina jajaran trending topik, videona geus dilalajoanan leuwih ti 1 juta kali, terus diklik, Renal ngarapetkan awakna ka Roger sangkan bisa nempel leuwih deket, speaker di Vulcan. Renal jeung Roger langsung jamedut, wajar lamun akina langsung keunaku serangan jantung, sabab talk show eta lain ngan ukur ngahina dirina, tapi KB kulawarga Sanjaya, anu nongton geus lain urang Bandung hungkul, tapi ti mancanagara. Dina komentar netizen oge rupa-rupa, aya anu mangwatirkeun ka Liman jeung Salim da pastina bakal diborok ku kulawarga Sanjaya, aya oge anu panasaran hayang nyaho, saha anu nulis aksara dina tarangna, sabab moal mungkin dicurat caret ku sorangan, malah aya anu hayang nyilidik kulawarga Sanjaya pikeun ngabuktikeun bener henteuuna sifat kulawarga Sanjaya memang kararitu. Video geus di-share ka mana-mana, malah geus aya dina Facebook, Instagram, jeung grup WA. Renal langsung nelepon Raja Preman Cianjur. Teangan Liman jeung Salim, bawa ka kuring peting ieu. Lantaran masalah video YouTube, Renal kerung, teu sangka videona oge geus nepi ka lapisan preman. Heh, pokona teangan, podaran, foto, kuring bakal mere hadiah 200 juta, lamun teu kapanggih, sia nu bakal modar. Mangga pa, kuring ngirim 10 mobil jelema ka Bandung ayeuna keneh pikeun moro. Renal teu nyaho, Liman jeung Salim geus aya di jalan tol nyemprung ka Jakartakeun. Renal oge nelepon saurang deui baturna, anjeun, ningali video di YouTube. Ningali, saha sabenerna jelema anu teu boga otak ngahina anjeun kitu. Teu kudu dipikiran, kuring geus nitah jelema pikeun maehan, kuring nelepon anjeun sabab butuh bantuan sejen. Naon, kuring aya dana 300 juta, hubungi humas anu ngoperasikeun YouTube, hapus videona, blokir kabeh jaringan sangkan teu nyebar deui. Ayeuna masyarakat memang keur sensitif, berita selebritis jeung pejabat babari pisan nyebar jadi sumber gosip, komo deui kulawarga Sanjaya, ningrat terpandang di Cianjur. Jadi anu kapikir ku Renal ukur ngahapus sumberna buburu, sanajan kudu kaluar duit loba, lamun videona lengit, lila kalila netizen oge bakal mopohokeun sorangan, bakal pindah ka topik bahasan video sejen anu leuwih haneut. 300 juta moal cukup pa, sabaraha, buru sebutkeun angkanya. 700 juta teu kurang, tapi dijamin bersih, oke, kirim rekening anjeun. Langsung Renal nelepon sekretarisna pikeun ngirim 700 juta ka rekening dimaksud. Saacan helikopter datang, video geus langsung lengit tina YouTube. Harita Udin keur masak bari nyimak pertambahan jumlah ditonton jeung anu klik suka, dina video Liman, anu terus ngebut, ponsel Salim ngahaja ditunda harapena, Udin Sri, ieu hukuman anu dianggapna pantes keur kulawarga Sanjaya. Tapi pas jumlah like geus leuwih ti 1,5 juta, ujuk-ujuk aya tulisan, akun Anda telah diblokir secara permanen karena memposting video ilegal, Udin kerung, aya naon. Udin modok ponselna sorangan pikeun neangan video talk show Liman dina YouTube, ternyata geus dihapus, Udin ngaduga pasti Renal geus micen duit pikeun ngahak. Udin kesel, Renal masih berusaha pikeun ngablok penyebaran video, Udin buburu nelepon Wa Asep di Jakarta. Halo Den, si Sinarian nelepon Uwa, aya naon, rek menta tulung Wa. Aden dudungan, Uwa ukur pagawe, aden teu kudu basa-basi, langsung bere Uwa parentah. Sabaraha harga operasi lokal YouTube, sakitar 1,3 triliun Den. Beli keur kuring Wa, mangga Den, tungguan, Uwa rek nelepon bos YouTube, lamun nu meulina ti kulawarga Subrata, kuduna moal nolak. Udin ngagerentes dina hatena, sanggeus pengoperasian YouTube lokal dibeli, Udin bakal nunda talk show jeung video Wuki di beranda sakabeh pengguna YouTube Indonesia. Jadi lamun YouTube dibuka videona bakal langsung kaciri, tanpa izin penghapusan, rek make cara naon deui Renal pikeun ngahapusna, duit kudu dilawan ku duit. Renal teu nyaho lamun operasi lokal YouTube geus dibeli ku Udin. Renal ngarasa ngemplong, sabab geus sababaraha kali, video talk show geus dina pencarian. Tapi kaambekna ka Liman jeung ka Salim tengurangan, komo saenggeus di pikiran leuwih jero. Samemeh ka rumah klasik, Salim geus boga ukiran kalimah, jelema sangsara, dina tarangna, tapi Liman ohan, dina video ayan, hartina video direkam di rumah klasik sanggeus jono dielekeun ku Udin. Komo pas nyidik-nyidik seurina Salim jeung Liman dina video kawas anu dipaksa Sri, saha deui anu maksa salian ti si Udin, Renal ngageremet, hiji waktu dirina kudu bisa modaran si Udin. Singkat cerita pihak YouTube geus nganggeskeun transaksina jeung pihak kulawarga Subrata, diakuisisi sanilai 850 miliar, saacan peralihan hak dirilis, kendali pengoperasian geus aya dina lengan Udin. Parentah munggaran Udin ka teknisi YouTube nyaeta mulikeun akun Salim anu diblokir, terus nunda video talk show Liman jeung video Wuki Dahartai, ditunda di beranda, kontan harita keneh di KB ponsel pengguna YouTube sa-Indonesia anu kungsi klik suka, kadenge notifikasi 2 video dimaksud, saolah kakara diposting. Bari nungguan helikopter datang, Renal narima telepon deui ti Wuki, Wuki nyorowok. Pa, aya naon deui, kunaon videona dirilis deui, jumlah anu nga-like geus ngalewihan 2 juta.
Renal ngarenjak, naon, mane yakin, bapak karek mayar 700 juta keur ngahapus, piraku rilis deui. Bener pa, piraku kuring bohong, anu kungsi lalajo saacana pasti bakal narima notifikasi deui. Bapak rek mariksa ponsel Roger, cuk Renal bari nutup telepon, terus buburu menta Roger sangkan muka YouTube-na, bener wi anu mimiti katempo video talk show liman, jeung video hebel wuki. Buburu Renal nelepon deui baturna, sia rek nipu aing, kunaon videona dirilis di, bet jadi aya dina beranda. Kuring nyaho sarta geus nyilidik, ayeuna operasional YouTube Indonesia geus dibeli ku kulawarga Subrata, saharga 850 miliar. Renal molohok, hah YouTube dibeli, enya, jadi operasional geus dibawa kendali kulawarga Subrata. Renal, anjen teu kudu ambek, masalah duit 700 juta ku kuring bakal dipulangkan deui ka sekretaris anjen, kuring menta hampura sabab geus gagal. Renal kerung, naon tujuan kulawarga Subrata, naon untungna saurang konglomerat ngahancurkeun pengusaha leutik ku cara kieu, jeung naon kasalahana ka kulawarga Subrata, padahal ukur masalah kaributan leutik di lobi Padma, bari eueuh nu paeh, tapi malesna nepi ka kudu meuli YouTube hampir 1 triliun. Renal mikiran dua kajadian, kahiji nyinggung Udin, terus Udin nyilakakan pengawalna bari ngajieun video talk show, kadua ngajieun kaributan di Padma nepi ka isak turun tangan, terus kulawarga Subrata meuli YouTube pikeun nyerang dirina. Jadi kesimpulan Renal, jelas dua nana ukur kabeneran, sabab antara si Udin jeung kulawarga Subrata eueuh kaitan nanaon, kulawarga Subrata ukur ngamanfaatkan video jieunan si Udin pikeun nyerang kulawarga Sanjaya, jadi pas nembo video eta diretas, meuli YouTube hiji-hijina jalan pikeun mulikeun. Renal gogodek, 850 miliar tunai, bet kakayaan kulawarga Sanjaya wae ukur 2 triliun, eta lain tunai, tapi jumlah KB aset, penghasilan bulanana paling loba 100 miliar, acan dikurangi biaya operasional jeung sajabana, tunai bersihna paling 10 miliar, ibarat gajah jeung beurit. Renal langsung ngeleper, keur ngalawan kulawarga Sanjaya, wani meakeun duit sakitu lobana, boa-boa ieu anu dimaksudku Isak, kulawarga Sanjaya bakal ditumpurkeun. Di langit sorang ngaguru helikopter geus kadenge ngadeketan, Renal ngahaja menta dikirim helikopter anu panggedena ngarah bisa sakaligus mawa balik kabehanana, helikopter geus kaciri turun lalaunan. Renal ngarasa regrek, anu penting bisa gancang indit ti Bandung, masalah urusan sejen bakal dipikiran deui sanggeus nepi ka Cianjur. Ngadenge sorang ngaguru Isak buburu ngagedik kaluar ti hotel bari diiringkeun ku 12 pengawal, beungeut Isak kaciri ambek. Renal ngeleper bari kerung, Renal mikir pasti kulawarga Subrata geus marentakeun Isak pikeun newak deui dirina, sabab sanggeus nyaho kulawarga Subrata meli YouTube, geus jelas kulawarga Subrata anu ngadalangan. Sameme Isak nyarita, Renal buburu mihulaan, Isak, ulah hariwang, kuring bakal indit ti Bandung, bejakeun ka kulawarga Subrata, kuring bakal buburu ka Jakarta pikeun menta hampura. Isak mencrong banget Renal, sia teu pantes datang ka Jakarta, sameme nepi nyawa anjeun moal salamet. Renal kerung, Isak nyarita deui rada tarik sabab sora helikopter anu keur turun beki tarik. Bejaan pilot montong nincak area Padma, teangan tempat sejen. Lamun henteu kabeh ditahan ku kuring ka asup helikopterna. Renal langsung ngarenjak, helikopter kari sakitar belasan meter deui, kunaon make dicarek turun. Padahal mah da moal lila, paling 10 menit ge geus indit deui. Pengawal Isak geus narodongkeun pestolna ka pilot pikeun peringatan sangkan teu turun. Renal ngalengis, Isak, kunaon masih dipersulit keneh, tingali kaayaan kuring sararea, geus eueuh anu sanggup nangtung. Isak muncereng, ti awal aing geus ngomong, buburu kaluar ti area Padma, ayeuna sia kala ngasupkeun helikopter, teu mikir sakumaha deketna ka hotel, sora helikopter sia ukur ngaganggu kanyamanan tamu hotel. Isak molotot, ieu wilayah kuring, wani nurunkeun helikopter, kabeh cokor bakal dipengkoran, kasup cokor pilotna, siap-siap helikopter anjeun jadi rongsokan. Renal buburu nelepon pilot anu kernahan helikopter ngalayang di luhur. Tahan heula, aya naon dihandap pa, kunaon kuring ditodong. Alikeun pendaratan, Padma teu ngijinan, teangan lokasi pangdeketna sabab kuring jeung anak buah kuring kabeh tatu. Di sakitar diu ukur apron dina luhur gedung Padma jeung taman tempat anjeun nungguan pa. Ulah, sarua wae, teangan anu di luar Padma aya lapangan di sakolahan SD, jauh 2 km, eta pangdeketna, kumaha pa. Anjeun mawa sabaraha kru, 3, tenanaon, heli tungguanku saurang, anu duaan titah mawa 3 taksi kadiu, di dia aya salapan urang ngan ukur duaan anu bisa lempang. Mangga pa, telepon ditutup, heli katempo ngapung deui, terus hiber ka wetan keun. Renal ngaradat ka Isak anu keur unggut-unggutan bari seri, Isak nyarita. Buburu balik, inget, saminggu sakali bawa 5 pengawal anjeun kadiu, kuring kudu ngayakinkeun harirup keneh jeung tulisan dina tarangna telengit. Isak jeung pengawal-pengawalna arasup deui ka hotel. Renal ceri, tenyang kasalila di Bandung martabat dirina geus dileyekan sarupa kieu, tina moro si Udin ayeuna kalaboga urusan jeung kulawarga Subrata.
Harita nu nempo talk show liman geus nembus angka 3 juta. Telila datang tilu taksi, saurang pilot jeung mekanik keluar, terus mantuan ngasup-ngasukeun jelema nu tatu kana taksi langsung ngabiur deui ka sakolahan SD tempat helikopter nungguan, saterusna helikopter hiber ka Cianjur nembus poekna peting di langit Bandung. Tina kabin pesawat, Renal jeung Roger silih rangkul bari cerik nempo pating karetipna lampu di kota Bandung anu endah, tapi di satu kangen kaendahan eta, saha nu nyangka sina maung hungkul. Roger nanya ka Renal, "Pa, saacana kuring mineng ulin ka Bandung, si Udin runtatara kadenge ngarana, tapi ayuna ujuk-ujuk aya, bari boga kakuatan gede bisa ngelehkeun 5 pengawal kuat urang, ti mana asalna si Udin?" Roger terus nyarita, lain ngan ukur kabeh kulawarga Beunghar Bandung anu ngabela, katempona kulawarga Subrata ge kawas nu ngabela si Udin. Renal pias ngadenge analisa Roger, mane jauh teuing mikirna, si Udin ukur jelema sangsara, tempo dangdanana di ulang tahun, teu mawa mobil teu mawa pengawal. Paling si Udin ukur jago silat biasa, eueuh hubunganna jeung kulawarga Subrata. Roger nanya, "Nah bet ngabantu, terus nah ngaranna bet sarua Subrata?" Renal gogodek, "Kabeneran eta mah, saperti urang wi, teu tiap jelema anu ngaran tukangna Sanjaya dulur, kitu oge Subrata, kulawarga Beunghar, ti anak nepi ka incu pasti bakal diantar ku supir jeung pengawalan ketat." Renal nyarita deui, "Cuk Siliman, ku kulawarga pamajikana wae si Udin geus jadi bahan hinaan, lamun si Udin memang dulurna kulawarga Subrata. Memeh numpurkeun urang kudu numpurkeun heula kulawarga ti pamajikanana." Renal terus tungkul, "Lamun bapa nyaho ti samemehna si Udin jago gelut, pasti bapa bakal nyiapkan sautikna 20 atawa 30 master bela diri, moal ukur ku 5-an. Roger nanya, "Jadi kumaha rencana saterusna, sabab lamun lain gara-gara si Udin, Jono moal cilaka, moal ngamuk di lobi, Isak jeung kulawarga Subrata oge moal kasinggung." Renal tungkul, "Tiskeun heula situasi, karek ngobrolkeun deui masalah ieu." Nepi ka iraha apa, Roger kerung, Renal ngaradat ka Roger. "Nepi ka situasi urang normal deui, ayuna urang teu boga pengawal, aki keunaku serangan jantung, dana geus acak-acakan, maehan si Udin geus teu bisa gagabah, kudu dipikirkeun heula asak-asak." Wa Asep ngabejaan Udin yen YouTube geus resmi dibeli. Udin geus nyaho, tapi nyoba mariksa deui postingan talk show na, ayeuna geus nembus 5 juta viewer. Udin bunga, asa boga kokoan anyar. Video nu geus jadi trending topik, biasana bakal bertahan sababarapu. Salila eta kulawarga Sanjaya pasti moal bisa sare tibra. Ti dapur Udin ngangkutan daharan kana meja makan, Icih geus nyampak diuk dina kursi ruang tamu, bari nempo layar ponselna, lain ukur Icih, Mardi jeung Lastri oge keur ngarendeng bareng, nempo layar ponsel anu dicekelan ku Mardi. Lastri ngarahu, Liman jeung Salim wanian, netes sieun pae ku kulawarga Sanjaya. Icih katempo ngegel Ramona, dirina wawu ka Salim, nyaeta jelema anu diukir tarangna ku Kang Bahar, gara-gara parebut parkiran jeung Elsa di Ciater Teya. Tulisan dina tarang Salim ideu Udin lantaran Udin kahina alatan disebut jelema sangsara ku Salim. Ayuna Icih nempo tarang Liman oge aya, tulisan, bapana jelema sangsara, Icih langsung curiga yen eta pasti kalakuan Udin keneh. Akhirna Icih ngadeketan salakina anu kernata hidangan dina meja makan. "Kang, akang aya masalah sareng bapana Salim," Udin gogodek. "Henteu, akang teu wawuh ka bapana, aya naon kitu nyi?" Icih kerung, sabab yakin Udin geus mimiti loba bohong. Katambah pernah nempo Udin dijemput ku Warni, hatena jadi loba kacurigaan ka Udin. "Basa, akan angkat ke ulang tahun, kunaon kedah dijemput ku Neng Warni." Udin ngagebek, tapi buburu sadar, lantaran akina anu ulang tahun, jadi dititaku akina ngajemput akang. Icih beki kerung, sabab teu percaya, terus Udin nyarita. "Akang ken pernah bohong ka Nyai. Pan samemehna akang geus ngomong, babaturan akang rek ulang tahun anu ke-80, sarta rek dijemput ku incuna. Ta anu ulang tahun teh, Sony Nata Prawira. Piraku ngajakeun ngajemput akang, pantamu sanes oge pasti seueur, Neng Warni dugi kalungsur mangmukakeun panto nyalira kangge akang, memangna akang tamu istimewa, atanapi memang akang aya hubungan?" Icih nanya curiga. Udin nya kakak, "Cih, akang teh salaki anjen, akang sangsara jabat teu nyakola, moal mungkin Warni teu nyahoun, akang ukur bisa ngadukun, tapi Sony Nata Prawira percaya pisan kana ramalan akang, matak wajar akang dihormat." Icih ngajanggilek bari diuk, ulah agul ku kamampuan ngadukun kang, eta teh nipu. Udin seri, "Akang lain agul, kanyataana kabeh jelema percaya, padahal maranehna nyahoun saha akang, lain Sony Nata Prawira hunggul, Salman nepi ka mere villa, Kin Gang nepi ka mere mobil mewah, kusasaha akang dipercaya jeung diistimewakeun." Icih mencrong kana mata Udin, ulah ngarendakeun diri di payunan, "Abdi Kang, akang salaki abdi, di mata abdi akang ge istimewa, akang bager, rajin, bela ka kulawarga, eta tos langkung ti Beunghar, ulah sok nanggap diri nyalira bodoh, sangsara teu guna." Udin ungguk, "Anjen memang paling ngarti ka akang, jadi teu perlu nuduh atau nyuriga akang anu lain-lain." Udin terus nyarita deui,
jadi masalah Neng Warni, tak asup akal lamun nepi ka bogo ka akang. Ici ngareret ka Udin, tapi, cara penghormatana benten, nanaonan kedah lungsur tina mobil, mangmukakan panto sagala. Udin seri, Neng Warni lain ngahormat akang, tapi ngahormat akina anu geus percaya ka akang, jadi teu wani gagabah ka akang. Ici akhirna ungguk, penjelasan Udin ka harti jeung asup akal. Ici buburu micen sagala prasangka goreng ka Udin, memang akhir-akhir ieu Ici rada sensitif. Sabab waktu balanja jeung Elsa oge ngarasakan hal anu sarua. Elsa oge nempo aya nu beda antara hubungan Udin jeung Warni, awewe boga indra sejen nu teu dipiboga ku lalaki, nyaeta firasat. Udin oge bingung, di sisi mana Ici bisa nebak yen Warni resep ka Udin, tebakana bener. Untungna Udin bisa nangkis, Warni memang bogohan tapi Udin mah henteu, jeung Warni moal mungkin gagabu nembong keun ka resepa di harapan Ici, beda jeung Elsa anu memang rada liar. Ici nyarita ka Udin, Kang, batasi pergaulan sareng jalmi benghar, salami di percanten, akang bakal didareketan, tapi upami ka percantenana tos laas, tara kapalang pikeun nyilakakeun. Udin buburu ungguk, enya, akang ngatinyi, nuhun geus ngingetan akang. Lantri oge geus mimiti diuk dina kursi meja makan. Din, duit keur balanja memang na aya keneh, gening masih bisa aya daharan alus dina meja, ulah dimonya-monya teuing. Udin pura-pura kerung, memang na kunaon bu, resiko kangge sasi payun moal aya. Lastri mureleng, aing nita sia ulah monyah-monyah, lain hartina moal mere resiko keur bulan harap. Lastri ambek, lantaran Udin pura-pura teu nyaho yen duit balanja memang geus koredas, tiap poe hayang wae nyarekan Udin, anu dianggapna geus jadi panyebab duit 5 juta nu dicekelna leungit. Mardi oge mimiti diuk bari langsung ngalas sangu kana piring, ngadenge Lastri nyarita kasar ka Udin. Mardi buburu nanya ka Udin keur mengparkeun omongan Lastri, sabab lamun teu kitu, Lastri bakal nyorocos terus. Din, jadi nairaha pindah ka villa teh, Lastri curinghak. Enya meniasa lila, memangna acan beres keneh, emma geus teu sabar hayang menta sakamar dihandap keur nunda meja judi, jadi engke mah emma moal ngalayap keluar, cukup nelepon babaturan sangkan datang, bae sakamar dijieun ruang judi. Udin teu nembal tapi kerung, sabab ngarasa ijit ku pamenta Lastri, jadi buburu mengparkeun omongan kana masalah parabot. Villa geus beres, tapi pan masih kararosong acan di parabotan, ayeuna mah pikiran ngeusian parabot heula, ulah waka mikiran ngeusian, dapiraku cicing di imah halus ari sare ngampar samak cuk Udin bari ngareret ka Ici. Mardi langsung sumanget, alus, mun kitu, hayu urang balanja parabot. Lastri langsung pias, sok sieun keur meuli parabot, Mardi nemblekeun ka dirina anu dianggapna masih keneh nyekelan duit. Nanaonan balanja parabot, memangna Salman mere villa teu jeung parabotna, jelema beunghar tapi pelitna kabina-bina, menit teu nyadiakeun parabotan-parabotan acan. Ici ngarenjak, ma, nah bet janten ngalepatkeun Salman, di pasihan villa ge kedahna tos syukur, teu kedah nungtut anu sanesna. Udin seri, Lastri pasti kasiunan Ici jeung Mardi nanyakeun masalah duit. Bu, kunaon Salman ukur masihan villa, margi satiap jalmi benten-benten karesep, Salman ge alim micunan, artos teu pupuguh ngagaleu parabot anu akhirna teu kaangge. Teu mere parabotna ge atuh duitna, tembal Lastri kekeh. Mardi kerung, terus mencrong ka Lastri, isuk maneh indit jeung kuring ka mebel, urang balanja parabot. Lastri pias, teu hayang, ngeunah weh, sanu boga nomer telepon Salman, emarek menta duit keur meuli parabot, beunghar tapi teu mikir, ibarat mere mobil tapi teu dibengsinan kumaha bisa maju. Udin nyarita deui, bae, kuring wae bu anu nelepon, kuring rek menta imah letik tapi parabot kumplit, daripada narima villa gede tapi kosong. Lastri ambek, lain kitu maksud emah beleguk, teu sudi kudu ditukeran deui mah, emah geus cocok jeung villa eta. Udin nyarita deui, sok atuh emah anu menta parabotna ka Salman, ku kuring dibere nomorna, tapi lamun Salman kasinggung terus villana dipenta deui, ulah nyalahkeun kuring. Lastri kerung, sabab bener oge, lamun dirina anu nelepon, terus Salman salah tarima, malah jadi barabe. Nya maneh anu menta, da mere villana ge ka maneh. Mardi ngagebrak meja, terus molotot ka Lastri, menggeus tarimakeun, ulah nyorocos wae, tiap keur dahar, ngajieun piributan wae, lamun embung balanja, dieukeun duitna, kuring nu balanja. Lastri bingung, mun kitu, ulah jadi pindah, Mardi nepak tarang. Biwir maneh baseu keneh hayang buburu pindah, ayuna ngomong ulah jadi pindah. Lastri mencrong ka Mardi, villa mewah pasti butuh parabot mewah, teu cukup ku duit 100 juta lamun hayang lengkep keur ngeusian 3 lantai. Mardi seri, eta ning nyaho, nah atuh ngababarikeun, make jeung rek menta ka Salman. Lastri ngareret ka Udin, Udin, ti mana maneh bisa mere duit ka bapa 2 juta keur dahar di rumah klasik. Udin kerung, duit simpenan sorangan, Lastri molotot. Simpenan, maneh dahar di dieu, ngajedok di dieu, molor di dieu, masih wani nyimpen duit, sabaraha deui duitna ayuna, dieukeun kabeh, ka emekun, Lastri namprak. Udin seri,
Penghasilan kuring ukur tina ngadukun, ongkoh nyarek ngadukun tapi ku hasilna butuh, tuh gegedena duit kuring mah dina BMW, jaba acan lunas cicilana, ayuna mah sesa satik. Lastri molotot, bari namprak keneh, satik teh sabaraha, dia ken kabeh. Udin kerung bari mikir lila, aya 100.000 mah. Dia ken, temateng ijinan maneh nunda duit sanajan sasen, ceuk Lastri. Ici ngararat ka Lastri, ma, kunaon kitu-kitu teuing ka Kang Udin teh, tegampil kangge Kang Udin kekempel artos, memangna artos abdi anu dieu mah seep, dugi ka kedah namprak deui ka Kang Udin. Lastri langsung jempe, pindakeun wi parabet ti diu, pake heula saayana. Mardi kolohok, ima 1000 meter rek di usianku parabotan ti ima 100 meter, tesalah, tu tempo sofa pangalusna di imah ieu, jokna geus soeh, terus tunda di ruang tamu villa, nah merenah. Lastri nang tumbari ngababetkeun sendok, pan aing tadi ngomong saayana, atau ulah pindah, na jadi kudu riweuh. Mardi gogodek, anu riweuh maneh, ayuna nuduh batur riweuh, hadah. Sanajan Mardi dianggap jelema teguna, tapi lain hartina bodoh, ngadenge omongan Lastri kitu rada aneh, sifat Lastri biasana hayang kamewahan. Tiba-tiba ayuna ngajak pindah bari mawa parabot saayana, komo anu tadina hayang buburu pindah, ujuk-ujuk nahan ulah waka pindah, Mardi ngarasa aya nu teu beres. Malah saacan renovasi angges, tesirikna unggal poe Mardi digugusurku Lastri ngajak nempoan villa, nyaritakeun yen di dieu kudu kieu, di ditu kudu kitu, malah nyebutkeun kudu manehna anu balanja parabot jeung anu mapantes tempatna, teu menang ku batur, ayuna bet ngarepkeun dibere ku Salman. Tapi nah ayuna, villa geus beres kari nyicingan, Lastri saolah-olah poho kana omongana sorangan, aneh, jadi Mardi ngomong. Lamun maneh mumul balanja, dia ken duitna, kuring nu balanja parabot. Lastri buburu ngajelaskeun, lain teh hayang balanja, kuring hayang nabung, duit nu aya di kuring kercadangan dahar, lain keur meuli parabot. Mardi kerung, Lastri, muka mobile banking maneh, aing nempo saldona. Lastri bingung, maksud maneh naon, teu percaya, sabab aya nu aneh, maneh anu nafsu hayang pindah, ayuna maneh mu hararese, bawa-bawa duit big dipake judi, tembal Mardi. Lastri neangan di alasan, maneh poho kana perjanjian, di imah ieu kuring anu ngatur duit kulawarga, jadi ulah hayang nyaho sabaraha saldo. Mardi molotot, ulang nganggap aing bodoh, lamun teu bisa nembongkeun saldo, balik ka kolot sia siga si Isah, ulang ngajedok jeung aing. Lastri langsung ngajerit, siarek ngusir aing jelema pangsabarna, gablok salaki nganggur teu bisa nganafkahan tapi aing tetep satia, di mana aya pamajikan anu daek di bawah hirup sangsara. Tapi aing daek, sia kuduna nganuhungkeun, sia poho pernah nyarean aing nepi ka gablek anak, ayuna geus teu butuh ka aing, terus aing rek disepak. Mardi kekerot, na kudu diungkit kabeh, aing ukur nanya saldo, naon susana kari tem bongkeun, salaku pamimpin kulawarga aing ge boga hak nyaho, atawa maneh boga niat kabur bari mawa duit nurutan si Isah, jik indit, aing atoh, ulah mikiran anak mah geus gede, geus boga salaki. Lastri beki bingung, naon anu kudu ditem bongkeun. Dasar akeke masalah kitu wae kudu ambek, kuring jeung maneh teh ngarumah tangga geus 25 tahun, masih teu percaya ka pamajikan sorangan. Nempo saldo, Mardi molotot, saprak icih dina kandungan keneh, Mardi geus taraf Noel Lastri, malah di villa, Mardi jeung Lastri geus nyirian kamarna masing-masing. Ayuna Lastri geus mimiti sumput salindung dina masalah duit, Mardi beki ngewa. Wajar lamun tiap pasea, Mardi inget wae kami urut kabogona baheula, lamun lain gara-gara tipu daya jeung kabohongan Lastri, nasibna moal kieu. Mardi dipaksa, sakali, kitu ge dina kaayan tersadar akibat mabok. Sabulan ti harita Mei mutuskeun Mardi sanggas didatangan ku Lastri, anu bebeja direnahan ku Mardi. Minggu eta keneh Lastri maksa Mardi ngawin, jadi malam pangantenan sabadan, sakali, sabab acan aya kacurigaan nanaon. Bulan kahiji ngarumah tangga sabab cuk beja, renah ngoramah ngenah, jadi Mardi memang kungsi, sakali, deui sabadan. Tapi nyatana 3 bulan kawin cek dokter, kandunganna karek 2 bulan. Tidinya Mardi asa dibohongan, gestara Noel deui, jadi lamun di jumlah jamleh mah karek 2 kali salila kawin 25 tahun sabadan jeung Lastri, da anu sakali masa memeh kawin, salila eta oge Mardi terus-terusan kasik sabatin lantaran hanjakal, sumanget pikeun digawe, sapopoe nguluwut, hiburan hiji-hijina ukur koleksi barang antik. Awalna Mardi narima kana takdirna, geus teu hayang malire deui Lastri, hirupna geus masing-masing sanajan sae mah. Tapi kamari pas dina reuni dirina jadi bahan hinaan lantaran ngawin Lastri, akhirna Mardi sadar deui, yen salila ieu dirina keur hirup jeung iblis. Icih nyarita ka Lastri, ma, leres saur bapa, sanaos emma anu nyepeng, tetep sadayana kedah uninga sabara saldo ayuna, supados tiasa sami-sami ngemutan upami kirang, abdi ge hoyong uninga, na bakal cekap atanapi moal upami digaleukeun parabot. Lastri tungkul nyekelan sirah bari perem, sabab bingung kudu kumaha ngajelaskeunna.
akhirna tanggah lalaunan bari ngomong. Saldo enol, Mardi ngarenjak hampir ngajengkang tina diukna. Naon, beyak, Lastri ungguk, hampura, kabe beyak dipake judi. Tapi Lastri tu wani bebejayan elehna akibat ditipu Isah, lamun nyebutkan ngaran Isah, pasti bakal kanyawan yen Lastri kungsi babarengan jeng Isah samemeh lengit, lamun disilidik leuwih jero bakal pakuat paket jeng Kang Bahar, Udin, Isak jeng sajabana, Lastri embung masalahna jadi leuwih panjang, komo kanyawan kungsi ngagadekeun Imah jeng Filamah. Ngadenge duit beyak dipake judi, Mardi nangtung, Lastri ditampiling. Kurang ajar, eta duit anak sia, hasil gawe capek anak sia. Salila ngarumah tangga, kakara ayuna Lastri dicabok ku Mardi, tapi ngarana Lastri, dicabok teh lain sadar, tapi nyeblok banget Mardi kucai kokobok bari nangtung malik nyarekan. Mardi, sia wani nampiling aing, naha make teu wani, tembal Mardi bari nampiling deui, temalire banget nanu baseu kucai kokobok, buuk Lastri dijenggot terus sirahna didedetkan kana mangkok sayur bayam nu aya dina meja makan, untungna sayur ukur haneut mesan. Mardi kukulutus, pagadagan ngan judi jeng judi weh, teu mikir kumaha hesena anak sia neangan duit. Ici geus nangtung rek misah indung bapana nu pasea, tapi dihalangan ku Mardi. Diuk, ulah ikut campur, bapa moal maehan indung maneh, ngan supaya indung maneh sadar, kunaon bapa teu pernah resep, sabab kalakuana teu beda jauh jeung setan. Kabeh gereuas, acan pernah Mardi ambek kawas ayuna. Sanggeus buukna dilepaskan ku Mardi, Lastri cerik. Hampura, kuring rumah sasalah, ceuk Lastri bari deku, terus nangkep suku Mardi bari ngahing-hing. Sisinarian sia daek ngaku salah, ceuk Mardi bari ngajejek awak Lastri, nepi ka Lastri nangkarak bengkang. Kunaon karek ayuna ngomong salah, kunaon lain ti kamari pas duit beyak, koplok, lamun seksia jujur ti awal, aing hayang nempo saldo teu hararese, aing ge moal ambek kawas kieu, isuk aing rek ka catatan sipil, urang pipisahan, aing geus teu kuat nying harepan sia. Icih molohok ngadenge Mardi rek nyereikeun Lastri, sabage anak, saha anu hayang indung bapana kudu pipisahan. Komo deui ningali indung bapana nu geus karolot, anu sakuduna mah beki layet, silih pikanya silih urus, rek caricing di mana lamun bener kudu pipisahan, percuma cerai ari saimah kene mah. Sanajan aya villa, Ici masih acan yakin villa Bougainville bakal jadi milikna salilana, sabab eta mah pamere batur bati Udin ngadukun, hiji waktu pasti bakal dipenta deui lamun kapercayaan Salman ka Udin geus laas. Komo deui perusahaan anyar keneh, penghasilan anu satik kudu dipulangkan deui pikeun nambahan modal, acan aya anu bisa digegel, boro-boro keur meuli imah hiji deui jangkolotna, duit di mana? Ici ukur bisa ngahalangan, pa, emat tos ngangken lepat, tos nyuhungkan dihapunten, bapak kedah ngahapunten, upami memang teu aya artos, abdi nuju usaha, anggur mah doakan sangkan hasilna ageng, urang angge nyicil meseran parabot anu dipikahoyong, artos anu tos teu aya, teu kedah dieu mutanda moal tiasa uwih deui. Mardi buburu ngajawab, bapak lain ngamasalakeun duitna, tapi sifat goreng indung maneh nu teu robah-robah, meakeun duit sangeunahna, tapi sama sekali teu ngarasa salah, malah disumput-sumput, mentah hampurana oge kapaksa lantaran kanyahoan, rek kumaha bapa bisa ngahampura. Terus Mardi nyarita deui, duit beyak tapi teu ngomong, lamun hiji waktu aya kapapait, upama bapa tabrakan deui kawas basa eta, terus kudu asup ka rumah sakit, rek kumaha, saha nu rek mayar, duit eta lain ukur keur dahar, tapi kudu diatur keur pangabutuh sejena, lain dibeakeun dipake judi, nyekelan duit lain sakadar nyekel, tapi kudu tanggung jawab. Ici ngarenghap, omongan Mardi memang bener. Sifat jeung kalakuan Lastri anu bisa dibenerkeun, tapi di lain-lain oge indung, anu kudu dipunjung. Lastri ngadek-dek ningali sikap tegas Mardi, kakara ayuna Mardi ngaluarkeun omongan nu paleres kadengena, Lastri terus ceri bari nyuuk kana suku Mardi. Ulah nyereikeun kuring teu bisa hirup sorangan, kuring rumasa salah, hampura, leuwih hade paeh tibatan kudu cerai. Sabab Mardi acan ngahampura wae, Lastri ngorejat. Kuring rek nabrakeun maneh di jalan, cenah bari ngagedik ka panto harap. Ici ngarenjak terus nangtung rek ngudak Lastri, lantaran sieun Lastri nekat, bener-bener rek nabrakeun dirina di jalan. Mardi ngareret ka Ici, antep, ulah disusul, ti iraha indung maneh wani paeh, indung maneh jago akting, cerikna cecerikan, mentah hampura ukur dina sungut, kabeh kalakuana tara dibarengan ku hate. Ngadenge omongan Mardi, Lastri ngarandek terus malik. Mardi, maneh hayang nempo aing paeh, dikira aing bohong. Lastri muka pantorek ngalengka keluar, tapi cangkengna dirangkul ku Ici bari andeprok cerik. Ulama, tetiasa dibereskeun ku cara nu sae, Lastri oge ngahing-hing, bari teterejel hayang ngaleupaskeun lengan Ici anu ngarangkul pagah. Percuma emah hirup, bapa maneh geus teu boga perasaan, teu daek ngahampura, geus wani nyiksa pamajikan. Tapi Ici beki ngarapetkeun awakna kana suku Lastri, rangkulana beki pagah. Namina oge nuju bendu, lami-lami oge moal, sabar ma.
Lastri maksakan ngalengka keluar, nepi ka Icih kagugusur, bari terus mutru. Lesotkan emah hayang kuburkun emah sing bener, datangan emah ka kuburan tiap poe Jumat, ngaji, doakan, tapi ulah bari mamawa si Udin, jelema belegok teguna, hayang beunghar tapi kala meli kakadoan pikeun menang cek palsu, bari terus disasakuan, lain mikir kumaha carana digawe anu bisa ngahasilkeun duit asli. Udin anu ngadengena boro-boro karunya, kalah hayang serinya kakak, tapi ditahan, dina kayan kitu. Lastri masih ngabahas masalah cek anu geus kaliwat lila bari ngahina, Udin nyarita ka Mardi dina hatena. Mardi, sing kuat, cereikeun si Lastri, salila kuring aya, kuring anu bakal ngurus anjeun sagalana, teangan gagantina anu leuwih bener, anu bisa ngahargaan anjeun salaku salaki, ulah sieun teu kaparaban, ulah sieun teu kaemahan. Udin pindah diukna, tina kursi meja makan ka sofa ruang tamu, maksudna ngara deket ka Icih, ngajaga Icih bisi digugusur terus kana tanah, salila masih dina teras teu nanaon, da moal matak bohak, Udin teh hayang ikut campur kana papasian. Icih terus ngarangkul pagekana cangkeng Lastri. Ma, naon anu ngajantengkeun emah nekat, pedas sieun dicerai, sieun papisah sareng bapa, naon bentena upami ibu maehan maneh, pan sami wae pisah. Lastri nyorowok bari jejeritan, emah nunutur bapa maneh ti masih gadis, bapa maneh cinta pertama emah, sanajan emah di bawah hirup sangsara sarta loba dihina ku kulawarga bapa maneh, emah teu kapikiran ninggalkeun, lantaran hayang awet ngarumah tangga, ayuna bapa maneh rek nyereikeun, lepaskeun emah hayang paeh. Lantaran ngadenge aya papaseaan di imah Mardi sarta Lastri anu jejeritan bari ngocoblak, ibu-ibu tatangga geus mimiti bari jelalajo. Bu Lastri ulah nekat, istighfar, paeh moal nganggeskeun masalah. Enya bu, salaki kuring malah ngukut awewe sejen di luar, tapi kuring teu kapikiran pikeun maehan maneh. Tapi aya oge anu nyarekan, montong paeh di dieu, aing teu sudi imah aing jadi deket jeung lokasi tempat sia maehan maneh, harga imah aing bakal turun gara-gara maneh. Lastri anu kerceri langsung jempe terus mulak cangkeng bari molotot ka sararea. Koplok, rek dimana wae aing modar lain urusan sia, montong lalajo, bubar. Ibu-ibu anu lalajo jadi silih reret, lantaran ibu-ibu anu lalajo teu bubar wae, Lastri nyorocos deui bari tutunjuk. Lamun sia ngarasakeun naon anu ku aing dirasakeun ayuna, sia ge pasti hayang modaran maneh, aya anu nguncungkeun maneh ka sumur, ngagelengkeun awak kana treuk, nginum racun, ngagantung maneh, mencit beheng sorangan ku peso. Ibu-ibu langsung nyalengir, pada ngabiri gidik ngadengena. Paeh aing moal hina jiga kitu, Lastri beki molotot. Kadieu sia, ulah lalajo ti kajauhan, sakalian dipodaran ku aing hiji-hiji, ngara bareng modarna jeung aing. Ibu-ibu anu tadina mangwatirkeun, jadi sarua kapancing emosina, Lastri disarurakan ku sararea, bari dijarebengan, malah aya anu nonggengan sagala. Lastri beki ambek, awas sia, aing rek nyokot peso. Dijorak ku aing ka imah-imah marane, ku aing dipencitan hiji-hiji, sirahna rek ditancapkeun dina pagar imah marane masing-masing. Icih masih tetep ngarangkul cangkeng indungna, tapi tungkul, sabab era ku tatangga akibat kalakuan indungna, Icih jadi bingung, kolotna rek cerai, indungna rek lumpat ka jalan pikeun maehan maneh, tapi masih sempat maseaan batur bari sorana leuwih tarik tibatan ibu-ibu di luar anu beki lila beki loba. Mardi oge bingung, sabab Lastri bet jadi maseaan batur, ngerakeun. Akhirna Lastri malik kaemah rek asup, nempo Lastri rek asup, Icih ngaliupaskeun rangkulana terus nangtung, sabab Lastri asup, Icih oge asup nuturkeun indungna bari nutupkeun panto. Lastri ngajanteng harapan Mardi, sok cereikeun kuring, imah ieu jadi milik kuring, bere kuring 500.000 sabulan keur biaya hirup, tapi anjeun ulah milu ka anak, terserah rek ka mana, jik. Mardi molotot, nah make aing nu kudu mantok, Lastri seri. Memang kuring rek indit. Kuring oge teh hayang ngajedok di dia anu tatanggana pika sebelen kabeh, kuring rek indit ka Villa Bougainville cicing jeung anak, imah ieu rek disewakeun keur tempat judi. Dasar teu gablek ka era, otak sia ditunda di mana, Mardi ambek. Lastri nya kakak ngarasa menang, kuring ukur ngajukeun syarat, lamun anjeun teu sanggup, ulah hayang nyereikeun. Mardi molohok, teu sangka Lastri bakal malikan nyerang ku cara kitu, deui kalima anu bisa diucapkeun. Udin oge ngarahu, sabab jelas Mardi geus kaciri eleh. Udin hayang nawara Lastri, tapi embungku lengena sorangan, bisi ngerahatan hate Icih, matak andelana ukur Mardi, tapi ayuna Mardi kao. Sabab kaciri kabeh geus ngabaretem, Icih nyarita, pa, ma, ulah pasea deinya, anu atos ma atos, sadayana bakal uwih deui normal asal masing-masing sadar kana kalepatana. Bapa teu kedah meseran barang antik deui, emah teu kedah judi deui, ayuna sadayana kedah fokus ke kempel kangge ngagaleu parabot sangkan tiasa enggal-enggal ngali ka Villa Bougainville, tidanget ayuna. Bapak anu kedah nyepengan sareng ngatur artos kulawarga. Mardi tungkul, duit naon anu kudu diatur ku bapa, pan duitna geges nyambung.